Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana kumaha daramang. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, digampilkeun milik rezekina sareng dipaparinan kasehatan, kakiatan iman sinerang Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Palawargi Dongsun TV sadayana hatur nuhun anu masih satia manco dina channel ieu. Mudah-mudahan kasayan palawargi sadayana digantosan ku nu langkung-langkung ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ayeuna simkuring aduh carios anu judulna mindahkeun jurig. Nah, ieu teh cariosan teh anu tos dimuat dina majalah Mangle edisi Puriding-Puringkak karya Ki Umbara. Mangga suang lajengkeun deui wae supados teu nyangkolong kana waktos karena dongengna nu judulna mindahkeun jurig karya Ki Umbara. Wilujeng lalason, wilujeng ngadangukeun, siapkeun cikopina, siapkeun leuteuna. Mangga wilujeng ngadangukeun. Di balai desa gehger sinar keur kumpulan kolot-kokolot. Bapak kuwu di tengah-tengah ditueun meja panjang yang hareup kaluar. Kencaeuna diuk bapak tulis yang hareupan map surat nu geus dibuka. Nama ka Bapak Raksa Bumi, mantri ulu-ulu desa tukang nguruskeun cai jeung solokan-solokan. Katuhuan Bapak Kuwu diuk Bapak Ngabihi wakil kuwu, nema ka Bapak Ketib tukang nguruskeun keagamaan di desa. Beulah dieun meja panjang yang hareup ka jero dariuk kokolot-kokolot golongan ti kenca ka katuhu Bapak Rurah Manis, Bapak Rurah Paing, Bapak Rurah Puun, Bapak Rurah Wage jeung Bapak Rurah Kliwon. Demi Bapak Kuwu teh anyar keneh jenengna karek sabulan jeung lain cere urang dinya tapi anu mancir ti desa sejen. Da rakyat mah ari milih kubu teh tara ngingetkeun saha-sahana. Sok mun rongkah ngawurna dina waktu pilihan, boh duitna, boh marabna eta nu diparilih. Atawa tara kapalang sok marilih jelma jahat, ameh desa aman santosa majar teh. Sanggeus beres ngabadamikeun hal gawe, dayeuh pikeun ngomean bendungan, solokan jeung lurung-lurung pok Bapak Kuwu nyarita kieu. Sugan Arandika terang, naon sababna tabet anu kalereun dayeuh di ngaranan Karangwereng. Sakaterang kuring, ceuk Bapak Rurah Kliwon. Nu imahna nampe ka eta tebet. Dumeh eta tebet dicari cinganana ngan ku sasatuan anu harideung wungkul. Di dinya teu aya manuk iwal 3 gagak ratus-ratus, teu aya monyet ngan lutung pating gulayun. Teu aya orai sejen kajaba ti orai hideung pating gulusur. Kitu kaharti, ceuk Bapak Kuwu. Eta meureun dumeh wereng teh hartina poek, ari poek teh hideung. Sabaraha bau legana kira-kira patulis. Numutkeun kelasiran nu pangakhirna aya 10 bau kirang saeutik. Lebah dinya mah caina oge hirup naker, nya Pak Bumi, omongna ngareret ka Paraksa Bumi. Yak tos margi solokan pokok kadinya ngalangkungna. Mun di sawahan teh bisa setahun 2 kali, di sawahan kumaha juragan? Ceuk Bapak Bihi. Urang rakeun copelna bae, ceuk Bapak Kuwu teu mirosea kana pananya Bapak Bihi. Saban 10 dacin, 10 bau 100 dacin. Sakali panen sataun 200 dacin sabatae. Leres juragan.
200 dacin sanes saeutik-saeutik pare, tapi eta tabat urang buka. Ceuk bapa kubu motong kalimah. Urang bukbak jadikeun sawah. Aduh, gagabah juragan. Nah kunaon? Piraku juragan teu uninga. Kapan sanget karang orang teh jurigna oge ngabara degel. Hahaha. Bapakku sering ngagakak nu araya silih reret tuluy tarungkul. Teu nyana aran dikabet palercaya kana jurig, palercaya kana tahayul. Ye, teu aya jurig teh, teu aya. Ceuk bapakku tunjuk rorek. Jurig dedemit setan siluman jeung sasapadanana teh ngan babasan wungkul, babasan jalma borangan. Aya dina agama oge aya nu disebat jin kafir sareng jin Islam. Ku panggodana jin-jin kafir manusia-manusia rea nu jadi teu ariman, nu teu iman mun maot tangtu ka neraka. Hahaha. Bapakku seuri ngagakak. Kieu Pak Ketib, ari anu paeh mah paeh bae tutup lalakon. Kapan awakna ku urang dikubur tuluy ancur jadi taneuh. Leres eta jasmanina nanging rohna nyawana oge milu ancur. Sarerea ngagebeg. Jadi teu aya tuluyna, ceuk Bapak Ketib bari kerung. Teu aya buktina tara aya nu maot hirup deui. Iman teu iman ancur jadi cacing. Pijer meneng sarerea tarungkul bibirna pating rerenyu. Pendekna cek bapakku deui. Eta tabat kudu dibukbak. Jeung anu 200 dacin teh lain keur kaula, tapi keur rakyat ambeh teu kakurangan pangan. Tapi juragan, cek Bapak Lurah Kalibuan, bisa jadi juragan teu percanten kana kaayaan jurig teh lantaran tacan kantos kawenehan. Kuring mah kumargi nampe meh unggal usik sakapeung dilebah dinya teh ka kuping pating jarerit sora barudak nu keur arulin, sakapeung ka kuping rame ku nu taru tunggulan, sakapeung deui ka kuping dagdigdug nu keur narutu. Malah hiji mangsa mah wayah sareupna aya awewe pupeuntenan nginjem halu ku indung barudak di jurungan nyokot di dapur. Isuk-isuk halu teh geus aya deui diwangsulkeun, tapi sigana patuker jeung anuna dahulu teh beut jadi halu beusi. Bapak Kaliwon nyaritana kitu teh ngagalantang kawas kacang ninggang kajang. Bangun sieun aya nu nyelang. Kaula oge kungsi ngawenehan, ceuk Bapak Bumi. Hiji mangsa kira-kira jam 11 peuting kaula mapae cai di palepah tamak baya bangeh budak lalaki kira-kira umur 6 tahun. Keur ngabangingik we ceurik sasambat ka indungna. Ku kaula ditanya cenah ti kalang weleng, sabab teu nyaho jalan balik. Nguping kalang weleng kitu geus tag we merentik rebet karang wereng. Ku kaula digandong dibawa balik. Ku kaula budak teh diantirkeun ka imahna. Geuning karang wereng teh lain tabat tapi lembur. Anehna unggal imah maro poek bae, teu katinggal aya damar. Isuk-isuk ku kaula diteang deui hayang terang ti beurangna. Nah ana breh teh tah palebah imah budak teh katinggal orai hideung satilu-tilu nyarampai dina akar kai. Nu dua dideuleueun teh sagede-gede catang jambe, nu hiji sagede halu. Tangtu eta teh indung bapana jeung budak nu peuting teh. Ari kaula mah kieu, ceuk Bapak Puun. Bangun sieun kapilahan maneh ku bapakku nu geus engab. Hiji mangsa kira-kira jam 10 peuting kaula keur cinutrung nungguan cai di sungapan. Ngan burudul bae jalma-jalma ti palebah kaler kakurangkeun. Ku kaula ditanya rek kamarana, cenah rek lalaju pesta di urang. Da kadengena ngaler mah di urang teh ngageder sora gamelan jeung palebah karang wereng teh. Ku maranehna mah katingali caraang patromak. Padahal teu aya naon. Aya keneh nu rek ngadongeng teh, ceuk bapakku nyindir susungkunan. Nu araya silih reret
Aya, cek Bapak Paing. Taun tukang waktu di sawah kaula anu tapel wates jeung karong wereng keur maracul si Dasad si Dasmad anak Kicawarya teh paketip inget keneh meureun. Nya kaula oge inget keneh, cek Bapak Ketip. Pangangguran rupana mah ngadek tangkal putat, nada ari keek ari cer golepak kapaehan. Naon anu cer teh? Cek Bapak tulis bari ngareret ku juru panona ka Bapak Kuwu. Getih lalambaran, tebina jeung ari Bapak Ketip mencit munding, tembal Bapak Paing. Ieu panon kaula ningalinya. Kumaha si Dasadna? Cek Bapak Kaliwon. Ah, piraku. Andi kageus poho deui, kapan ngajehjer teu inget-inget oge menang 3 poe 3 peuting. Cager-cager deui sontenan saenggeus didukunkeun ka si Sasa. Kaula percaya kana omongan Arandika kabeh, cek Bapakku. Ngan tetep teu percaya ari kana ayana jurig mah. Kulantaran eta maksud kaula ngabedah eta tebet moal beunang di halangan. Saha nu bade ngabubakna juragan? Cek Bapak Bihi nu ti tadi cicing-cicing bae. Rakyat urang tangtu saha deui? Kabeh ngahareunang teu aya nu lemek. Mun aya nu teu suka, sina datang ka kaula boh manusana boh setana. Halus, cek Bapak Ketip ngan teu kedal. Tapi cek Bapak Kaliwon, rakyatna moal daraekeun, paksa. Cek Bapakku kereng, keur naon jadi di kokolot. Kokolot reug keuneuk rai pias ngareketkeun maneh. Mun kitu moal aya kaberesan, cek Bapak Bihi anca jeung sabar. Deukeut-deukeut kana nyarita sorangan. Kumaha upami kieu? Kumaha? Cek Bapakku tegeg. Sanajan juragan teu percanten, tapi kulantaran rakyat mah anu rek migawena palercanteneun yen karang urang teh angker, kumaha upama urang minang saraya kanu bisa, eta mah kumaha manehna, nah rek dirapihkeun, nah rek disingkahkeun, ngan tangtu kudu diburuhan. Kaula mupakat lamun engke eta tabet geus dibukbak, sabau dibikeun ka manehna, jadi milikna turun temurun. Mupakat, cek kokolot meh bareng. Asal daekeun ngaping terus. Bapakku ngaheneng lila pisan. Bangun nu mandeg mayong, lila-lila pokna. Saha nu rek dipentaan tulung teh? Ki Saca, jalma urang keneh ti golongan manis, tembal Bapak Bihi. Bisa mun ayeuna diteang, cek Bapakku deui tuluy ngomong sorangan. Eueuh curi teh. Tiasa, cek Bapak Lurah manis bari jung nangtung tuluy nyalukan kemit nitah ngala Ki Caca. Teu kungsi satengah jam geus jol deui kemit teh ngiringkeun Ki Saca. Saenggeus didieukeun pok Bapak Bihi nyaritakeun maksudna pangmanehna di ala. Omong Ki Saca. Leres ari osok mah kaula ngarapihkeun dedemit-dedemit malah mindahkeun pisan. Tapi kitu bae nu hiji dua nu cicing di hiji tangkal, hiji batu, hiji sumur atawa hiji wawangunan. Ari ngajak rapih ka siluman sanagara mah upami ngusir tacan kungsi, tacan kadadaan. Lamun Andika bisa, buruhna setengah bau, cek Bapakku. Buruh-buruh kitu juragan tepati penting ngan kuring oge pantrang ari boboleh memeh prak mah nya urang ngalagat we heula. Bapakku imut. Galagat kumaha? Cek Bapak Bihi. Urang tanya daraekeun henteu na rapih. Kumaha mun teu daraekeun? Cek Bapak Bumi. Urang paksa ngan berat kawasna mah. Kapan bejana 1000? Cek Bapak Ketip. Nya eta nu dipake andalan ku kaula teh ngan teuing saranggupeun henteu na. Iraha rek digalagatna? Cek Bapak Bihi. Ayeuna oge mangga,
tembalna. Di dieu cek bapakku. Di ditu di tempatna. Ayo urang sarerea ka ditu cek bapakku. Mangga cek sarerea. Bring arindit Ki Saca nyimpang heula ka imahna nyokot paku layes hiji jeung palu leutik. Nepi katabat karang wereng Ki Saca alak ilik nempuan tatangkalan. Palebah tangkal lewa reug eureun. Nu sejen ngajibeng kadenge manehna gegerenyeman. Nini beureum teu aki beureum teu ulah jalan ka Padeuteut jalan kalurung Ratu Agung. Tiis dingin ngadalingding tiis batan birit leuwih comrek batan hate kole. Lenggor lesot langgar lesang sorosod luar udara. Tuluy tangkal loa teh dipaku nepi ka amles. Guning tu kaluar getih teu sing cek bapakku ka bapak paing. Na ana beletak paku teh macet maclang jauh pisan. Bapakku bu olohok nurea oge. Tah ieu teh cek Ki Saca jadi totonden yen maranehna embungeun rapih. Jadi kumaha atuh cek bapak bihi. Kumaha kersa cek Ki Saca. Paksa cek bapakku. Satengah bau turun tumurun lain saeutik-saeutik. Nyuhunkeun tempo bae 3 dinten cek Ki Saca. Hade cek bapakku. Tidinya tuluy marulang ka saimahna Repeuting Ki Saca tuluy sasajen di kobongna. Sangu 3 tekor ditumpangan beuleum pepetek jeung kulup endog hayam sapasi-sapasi. Cikopi pait dina batok 3 wadah. Surutu 3 rujak asem kawak 3 wadah. Cikembang malati jeung kandanga digula batuan 3 gelas. Eta sasajen teh ngariung palita leutik. Nu ngagateng di tengah-tengah. Manehna sila jemprak nyang hareupan parupuyan ruhai. Puruluk-puruluk menyan, peledak haseup mulek. Gerendeng babacaan. Allahumma kun robbakun badanku badan Muhammad cahaya katurunan raga Allah. Wit asih kinasihan jin-jin manusia setan siluman. Pada anut pada sujud pada asih maring insun kun takun tanda metur huyat tanda medal. Ari tamat ari gebrug aya sora 3 kali dipara. Ki Saca mando mendeko ramona disusun palebah irungna kawas nuker nyembah. Teu lila manehna gegerendengan. Petana kawas nuker nyarita dina telepon. Numata kaula nyambat Arandika lantaran ka kaula aya nu Minang saraya nyaeta bapak kubu gehger sinar. Kudu ngusir pangeusik karang wereng bungan teu darekeun diajak rapi. Nyaeta kaula mah teu sanggup nu matak ayeuna menta tulung ka Arandika oge. Arandika oge teu sanggup dedengean teh naon sababna? Anak kitu mah atuh percuma kaula sok nyuguhan Arandika unggal malam Jumaah jeung malam Salasa teh. Nya coba bae heula ulah boboleh memeh prak. Ngan kumaha? Baruk mun Arandika eleh kaula tangtu dicokot ke karang wereng. Lain kaula anu nitah mah bapakku geukeur sinar. Jadi bapakku jeung kaula berat ari kitu mah. Lain naon sababna pang Arandika leutik pucus. Jadi kungsi Arandika teh nempuh karang wereng ngan teu karuat. Kumaha atuh hadena? Boboleh bae. Era teman ku bapakku jeung lebar bae deui setengah bau turun tumurun. Tapi nya mending boboleh bae tinimbang kudu balik ka karang wereng mah teu aya bayana anu terus terang. Saenggeus Ki Saca mulangkeun omong, tuluy kokolot-kokolot teh baradami deui. Kalawan usul bapak ketib nya gumaha ka Kiai Cipancuh. Ceuk Kiai, insya Allah manawi nu maha kawasa ngijabah pamaksudan Arandika. Kaula rek neda ridona ngan Arandika kudu pada uninga. Yen kabeh oge dedemit mah balangor lain memeusan. Mun dibandingkeun manusia anu pangbangorna di sakolong langit, di dedemit mah eta teh kaasup anu pangbageurna. Gawe dedemit teu aya deui iwal ti ngagoda manusia. Nu kagoda nya jadi batur manehna.
akalna teu aya lian, urang teh kudu ariman, insya Allah nu iman mah moal kabawa ku sakaba-kaba. Bapakku baluar balieur, urang kudu percaya kana ayana, cek Kiai deui. Tapi teu kudu sieun, da manusia mah ku Allah Subhanahu wa taala dileuwihkeun derajatna. Ngan urang kudu bisa nembongkeun yen nya leuwih ti maranehna. Ulah nyebut teu percaya teu sieun teh, tapi bari bolostrong. Nu araya arunggut-unggutan, ngan bapakku katinggalna elek kesekeng, tayohna mah ngarasa disindiran. Nya ayeuna mah kitu bae, mun hasil Kiai uninga 10 dacil sakali panen, cek bapakku beda ti perjanjian basa Kisaca. Insya Allah, ngan kamana dipindahkeunana? Ka wetaneun dayeuh, ka lame payung, cek bapak bihi. Iraha bejana, cek bapakku, aya gancang urang bubok-bak. Tempo we saminggu, cek Kiai. Mulih tipakuon peutingna Kiai geus mimiti numpi di kobong panyepianana. Kacaritakeun di kadaleman siluman Karangwereng. Di Karangwereng mah teu aya caang, teu aya beurang. Peteng saendeng-endeng, turug-turug teu aya warna lian nu aya ngan hideung. Kabeh hideung, kabeh wereng, minangka caang bulana ukur reyem-reyem. Tapi maranehna mah arawas bae teu bina jeung lauk di jero cai. Mun aya musuh datang ngarurug tangtu katawuranana, da maranehna mah arawas. Ari musuh ting tatorolog, tayohna eta sababna pangna balad 1000 Kisaca teu saranggupeun oge. Lain bae poek alamna, tapi hatena oge paroek, pareteng. Di dunia siluman mah urang Karangwereng teh geus kaceluk pangterlengesna. Wantuning siluman-siluman di dinya mah kabeh oge asal siluman buangan ti tempat-tempat sejen atawa buronan. Mun buron geus asup ka Karangwereng, anu ngudag teh tangtu leungiteun tapak, da poek terus tea, jeung kunu jadi dalemna mah dihiap-hiap. Urang Karangwereng tara lalunta mangsa caang karesepna dinu poek. Anu jadi dalemna katelah Ki Getih Kimpel, dijadikeunana dalem lain dumeh asih kanu leutik nyaah kanu rea. Tapi ieu mah dumeh teu aya nu bisa ngelehkeun. Lain bae di Karangwereng, tapi sadunya siluman mah kabeh teu aya nu mahi. Wantuning sakti manggulang-mangguling, langgeng poekna Karangwereng oge ku kasaktian manehna. Tapi alusna, kasaktian kagagahan teh henteu dipake ganggu ka kadaleman-kadaleman sejen. Ngan cenah mun aya nu wani ngagadabah Karangwereng, boh bangsa setan siluman boh bangsa manusia, pokna teh ulah sambat kaniaya. Demi papatihna ngaran Ki Sesep Utek, asal buronan ti dasar bumi. Manehna kabur ti bui, di dituna geus ditibanan hukum gantung lantaran ngapalaan karaman nu rek ngarorod dalemna. Waktu dalam dasar bumi menta supaya Ki Sesep Utek dipulangkeun, ku dalam Getih Kimpel malah ditangtang perang. Anager teh perang bala dasar bumi kabur katawuran. Anu matak ayeuna Ki Sesep Utek teh pohara satyana, dasasat kahutangan nyawa ku Getih Kimpel teh. Harita oge dina peuting katujuh nyepina Kiai Cipancuh, Ki Sesep Utek keur paungku-ungku jeung Getih Kimpel paduduaan. Cek Getih Kimpel, "Sesep, nun, kaula menang beja ti mata-mata. Cenah kadalaman urang rek diburak-barik ku manusia, rek disarawahan. Baruk aya nu manusia tenang tuduhkeuneun manusana ka kaula. Maranehna geus menta tulung ka Kisaca. Kisaca anu boga balad 1000 peuyeum teh ya. Nya, tapi teu sanggupeun. Sieun dicok-crok polona ku kaula.
Ayeuna keur ngarumaha ka Kiai Cipancuh. Kiai Cipancuh? Ya. Aya cahya nyayan di jauhna. Naon itu Susup? Getih Kimpal nunjuk bari neuteup kanu ngagebur. Teuing naonnya? Tembak Ki Secep utek bari milu neuteup. Nyata di palebah Cipancuh. Cek Getih Kimpal bari kekerot. Brai karang warang caang padang. Getih Kimpal jeung Secep utek ngaberetem teu aya nu lemek. Panon malencrong sungut saralangap. Tuluy ting pereudeuy mareupeunan panon kuleungeun. Sarerabeun naenjo cahaya nu beuki lila beuki panas. Pangeusi karang warang pating raringeuh. Tuluy ting gari gisik kawas nu lalulungu. Deregdeg lalumpatan bari ting corowok. Lalumpat asa lalumpat teu puguh nu dijarugjug. Sawareh rame narakolan kaleng jeung kohkol dititirkeun. Awewe-awewena cagceg kana hulu. Tuluy taru tunggulan rame teu bina jeung mun urang samagaha. Panas beuki nong toreng kesang geus laluut leet corolot aya cahya nyororot ka hiji imah. Lir kaweul ditojo ku Surya Kanta ngan bel bae imah teh kahuruan. Beh ditu beh dieu paciweuh di pareuman tapi seudeu wuwuh rongkah ngaguruh ngabela-bela. Susup! Getih Kimpal ngagorowok. Kapan ieu kaula? Tembak Susup utek di gigireuna. Kunaon ngajedog bae? Kumaha ieu teh? Tuh deuleuh kahuruan di mana-mana. Ari geus kudu kumaha atuh? Pareuman ka itu. Pareuman naonana? Pareuman kiaina. Heueuh Susup. Susup utekna. Amit, omongna bari melesat. Nya cahya teh datangna ti kobong panyepian Kiai Cipancuh. Nyebrot jeung panas lain dikieuna. Dedemitan Susup utek nguat-nguatkeun maneh asup ka kobong. Ngetayap ngadodoho Kiai nu keur menekung mujasmedi. Ragamang leungeunna rek newak sirah Kiai tapi per bae ngeleper. Tuluy leuleus kawas nu dipupul bayu. Pru ngalumbuk hareupeun Kiai tapi ari ngomong mah bisa keneh. Nu keur husu jadi ebat. Kisilah. Saha Andika? Kaula Susup utek patih kadamelan karang wereng. Aya naon? Dititah nyusup utek sampean. Kusaha? Ku dalem kaula ngaran Getih Kimpal. Naon sababna? Lantaran sampean jahil nyaangan jeung ngadurukan imah-imah di karang wereng. Kaula teu daya teu upaya eta mah pangarsa Gusti Allah. Saha Gusti Allah teh? Nu ngadamel Andika jeung nu mupul bayu Andika ayeuna. Kaula teu percaya. Anjaka ayeuna rek kumaha? Rek balik rek lapor ka Getih Kimpal. Jong bejakeun. Mun hayang salamat Getih Kimpal kudu datang ka dieu urang badami. Koneal Susup utek hudang. Teu sakara-kara amit omongna tuluy kaluar. Gaya baghiber ngendeg sajongjongan geus jol deui bareng jeung Getih Kimpal anu jamotrot ambek. Barang rek arabus ka kobongan kudupruk bae ngalelumbuk di hareupeun panto. Sampurasun. Ceuk Susup utek. Rampes. Tembak Kiai ti jero kobong bari mukakeun panto tuluy anjeunna nango. Ieu kaula datang deui bareng jeung dalem Getih Kimpal. Rek badami teh nya. Tapi kaula boga tanjakan. Naon? Memeh badami poekan heula karang wereng. Hade, tembal Kiai bari mayun deui ka kiblat teu lila geus cangkat deui pokna. Pamenta Andika dikabul. Sampean Kiai jahil, cek Getih Kimpal. Bongan Andika bedegong teu daek diajak rapi. Usaha ku kisaca. Tapi sampean mah tacan ngajak.
Kapan ayeuna damun samemehna mah moal henteu sampean teh kawas kaki saca? Sampean jahil, ceuk getih Kimpel sakali deui. Lantaran sampean haripet ku 10 dacin sakali panen. Lain lantaran eta, tapi ngengetkeun kana mangpaatna pikeun rakyat rea mun karang wereng di sawahan. Naon mangpaatna teh? Rakyat desa geger sinar, bakal moal kakurangan pangan. Pasawahan karang wereng engke paling coples baris ngahasilkeun 200 dacin pare satauna. Nu 20 dacin keur sampean sabatae, tapi naon? Tapi lucu aya kiai haripet ku titirieun. Kiai beureum beungeut. Kiai teu mikirkeun yen kami keur betah di arang wereng teh. Daek teu daek Andika kudu parindah ka lame payung. Naha henteu kapikir ku sampean yen mabak-mabak lembur anyar teh lain pagawean memeh sasarap. Lain urusan kami, kudu mun henteu karang wereng jeung pangesina ku kami baris dicaremkeun. Ade, penting ieu oge kaula rek parindah, tapi janji kaula ngan rumasa eleh wawasen ku sampean wungkul. Lain ku kami wungkul, tapi ku sakur anu ariman. Mun sampean meleng kaula rek naur kanu nitah ka sampean. Ceuk Ki Getih Kimpel neruskeun omonganana. Ayeuna permisi. Jung. Borengkal Getih Kimpel jeung seuseup utek harudang lusles baralik. Peuting eta barudak ronda di desa geger sinar pada geger lantaran naringal jelma kolot budak awewe lalaki abrul-abrulan barulak balik akut-akut ti palebah tabet karang wereng ka lame payung. Isukna kasaksian ku sarerea di tabet karang wereng geus rehe. Teu kadenge aya sora-sora, teu katenjo aya sasatoan nu ngulampreng. Sabalikna di lame payung anu asalna ti iseun teh ayeuna mah jadi haneuteun. Lutung pating gulayun gagak pating koceak orai hideung pating sarampai. Sanggeus aya idin ti Kiai Pancuh derbay tabet karang wereng teh diduruk. Ngabebela 3 poe 3 peuting. Ting dorok-dok kai-kai nu raruntuh di taluaran. Dibongkar ka akar-akarna, karang wereng dibukbak diubrak-abrik tuluy dipetak-petak. Lebcai ti solokan pokok dibahekeun prung di waruluku. Nu satengahna keur desa, nu satengah dadadi keur kaula. Da kaula nu boga pokal. Keun kiai mah ti kaula. Ceuk bapakku ka kolot-kolot. Kolot-kolot teu bisa majar kumaha ukur silih pelong. Panen nu mimiti kacida mucekilna kiai dikirim 10 dacin. Alhamdulillah basana. Panen kadua kali beuki alus kiai dikirim 7,5 dacin. Alhamdulillah basana. Getih Kimpel seuri. Panen katilu kali alus Getih Kimpel teu eureun-eureun ngojokan hate Bapak Kuwu sangkan jalir jangjina ka kiai. Kiai dikirim 5 dacin. Panen kaopat kali geus lila kaliwat tapi kiai tacan nerima kiriman bae. Ari rek nanyakeun teu kelu. Hiji mangsa jol titahan Bapak Kuwu mupoyankeun supaya kiai ulah papanoneun lantaran Bapak Kuwu moal masihan deui. Sakitu oge geus leuwih ti cukup, ceuk Bapak Kuwu teh. Alhamdulillah cek kiai. Bejakeun ka Bapak Kuwu ti samet poe ieu kahareup kaula teu tanggung jawab deui. Getih Kimpel ngagak-gak tuluy ajrag-ajragan kawas nu ngagigihan. Saha eta nu seuri? Ceuk kiai rungah-ringah. Kaula Getih Kimpel. Cak. Naon cak? Cak sampean teu tanggung jawab deui. Maksud Andika rek digusur ku kaula ka lame payung tah ku jail teh. Tapi kaula teu nitah. Nya Andika henteu nitah. Tapi Andika geus henteu tanggung jawab deui. Kaula geus janji bareto ka Andika. Yen rumasa eleh wawasen jeung katitih ajian teh ngan ku Andika wungkul.
jeung kuno Ariman, cek Kiai. Nya jeung kuno Ariman. Tapi apan ari kuwu jail mah teu boga iman. Ha. Cek Getih Kimpel bari tuluy indit. Rengse pamirsa nya ieu dongeng teh anu judulna Mindahkeun Jurig karya Ki Umbara. Ieu teh anu carios anu ngadamel cariosna teh Ki Umbara jenengan anu leres nama Haji Wireja Ranu Sulaksana. Anjeunna dibabarkeunna di Desa Bendungan Kuningan ping 10 Juli 1914 ngantunkeun di Bandung ping 24 Desember 2004. Ieu carios teh nyaeta dicandak tina kumpulan dongeng Sunda baheula dina taun 2002. Wah, ieu carios heubeul nya pamirsa. Anu judulna Mindahkeun Jurig nyaeta kuwu Geger Sinar anu jalir janji ka Kiai Cipancuh pikeun ngabukbak Karang Wereng. Ari saatosna dibukbak ku Kiai Cipancuh, perjanjian anu tadina setiap panen bakal dipasih 10 dacin teh kadina teh beuki-ngirangan terus les we teh dipasih deui. Anu akhirna perjanjian Kiai Cipancuh jeung Ki Getih Kimpel nyaeta Getih Kimpel ngarasa bungah sabab Kiai Cipancuh geus ditanggung jawab deui kana naon nu bakal kaalaman ka ku jail teh ya. Pedah ku jailna eta mah cilaka ku polah sorangan kusabab jalir tina janjina ka Kiai Cipancuh. Anu antukna nu akhirna eta ku jail teh dicandak ku ieu Getih Kimpel ka lame payung. Kitu panginten pamirsa. Ieu teh terus dimuat dina majalah Mangle cariosana nya. Anu dina Mangle mah ieu teh janten 4 bagian. Musim kuring dicarioskeunna dina janten sebagian sajudul supados teu pat-patan atau bagian hiji bagian 2 tapi disakalikeun nya supados teu panasaran. Hatur nuhun ka pamirsa sadayana nu parantos satia manco dina ieu channel dina ieu carios. Mudah-mudahan tiasa ngahibur, mudah-mudahan urang sadaya aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sareng deui mudah-mudahan ieu kanu ngadamel carios teh ka Haji Wireja Ranu Sulaksana mudah-mudahan dicang padangkeun di alam barzahna, ditampi iman Islamna, mudah-mudahan kasairana ngocor ka anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu wae ti sungkuring Dongsun TV. Hapuntenna bila aya kakirangan sareng kalepatan diantos di video salajengna sareng di cariosan salajengna. Mangga bilih aya pamirsa anu kagungan cariosan mah kintunkeun wae ka simkuring, insyaallah ke baris didongengkeun. Sakitu wae ti simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.